umat. Eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kewajiban urang keur di dunia, pibeukeun jaga urang di akhirat. Kakuping sora azan. Kakuping suara azan di masjid tika tebihan, sing horeng tengah wartosan, ngajak sholat babarengan, ulah sok sholat di imah, salagi aya masjid mah, pribumi atawa semah, hayu urang berjamaah. Eling umat, eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunia, pibeukeun jaga urang di akhirat. Kakuping sora azan di masjid, eling sami sareng sadar, akhirat sami sareng alam baka, masjid sami sareng masjid, imah sami sareng bumi, semah sami sareng tamu. Ngawartosan sami sareng ngabejaan, ulah sami sareng teu meunang, pribumi sami sareng nu boga imah, berjamaah sami sareng babarengan. Hemat energi tanggung jawab sarerea. Cara sangkan awet energi teh nyaeta apik dina ngagunakeun energi nu aya, boh listrik, BBM, atawa energi-energi sejena. Hemat energi lain ngan saukur tanggung jawab masyarakat wungkul, tapi tanggung jawab pamarintah oge. Utamana sangkan kawijakan-kawijakana teu matak ngarugikeun bangsa Indonesia. Upamana wae pertambanganana teu loba teuing dikontrak-kontrakeun ka pengusaha asing. Hemat energi teh salah sahiji tarekah pikeun menjangkeun hirup anu sejahtera. Kukituna hayu babarengan hemat energi. Malah lamun bisa mah bari nyiar inovasi-inovasi anyar anu bisa ngajadikeun sumber energi. Alungkeunana, sapukeunana, mawakeunana, hurungkeunana, bersihkeunana, awetkeunana, bacakeunana, selapkeunana,
Gantungkeun. Gantungkeun nana. Belahkeun. Belahkeun nana. Kamari kuring ngusep menang jaer, sepat jeung nilem. Tuliskeun ari guru keur nerangkeun teh sangkan teu poho. Regepkeun lamun dipapatahan ku kolot, ngarah nyerep. Tongsok poho diajar, apan rek ujian. Tegering kumaha tuda, unggal poe ulin wae ka malinaan. Mun hayang loba duit, kudu rajin nabung. Sangkan teu salah, ngerjakeunana make rumus. Bu guru nyarios, lamun kasiangan bakal dihukum. Mun rajin bakal pinter, mun kedul bakal bodoh. Sasapu teh sing bersih, ngarah genah katingalina. Ibu teh sok bingung ngabedakeun antara meuli gas 3 kilo atawa anu gede. Make listrik teh kudu apik, boh di imah, boh di sakola, di mana-mana. BBM teh lain bae keur kendaraan, tapi keur rupa-rupa kabutuhan mesin. Tong poho syukuran boga sumber energi anu cukup, sarta kudu apik ngagunakeunana. Balik sakola, Yusuf jeung Sari ngarobrol saja jalan, nyaritakeun ngeunaan ingon-ingonna sewang-sewangan. Geuning duanana ge pada resep ingon-ingon. Sup, kuring mah di imah boga ingon-ingon, jadi unggah balik sakola teh ngurus ingon-ingon. Ari Yusuf boga ingon-ingon teu? Ingon-ingon naon, Sar? Eta kelenci sup, aya 5 sikina kelenci kuring teh lalucu deui pikarasepeun. Wah, aku ratu kuring ge boga kelenci. Resep ingon-ingon kuring ge. Aya sabaraha kelencina nu Yusuf? Kakarasa jodoh nu kuring mah. Sok diparab naon wae sup? Ah biasa we jujukutan. Ari nu Sari sok diparab naon? Nu kuring mah sok dibere wortel atawa sayuran sesa. Cup, jadi mararontok kelencina teh sakali-kali dibere pelet ngan saur bapa mah ulah sering teuing ku pelet mah cenah. Nah, aku naon? Pan kurang sehat, lamun sayuran mah sehat, apan urang teh kudu titen kana ingon-ingon diurusin apik kitu saur bapa ge. Nya bener Sar. Kuring ge ku bapa sok dipapatahan cara maresihan kandangna, cara ngurus awak kelencina. Resepnya ingon-ingon teh. Nya sup sakali-kali mah urang ulin bareng yuk bari ngurus ingon-ingon bareng. Hayu Sar, poe Minggu we nya. Siap. Balik sakola teh kasorean lantaran latihan upacara heula. Tatangkalan teh ari kacabakan wae mah bakal tereh paeh. Kumaha kaputusanana rencana neruskeun les teh dang? Calana kakaitan wae kana meja nu pakuna nolong. Indung kuring mah da teu kacaritaanna naon ku Pak RT nage. Minggu hareup bakal kabagean tiket di perpustakaan. Salah ge kacarekan mah angger. Deni kabejaan can isuk bakal aya karnaval. Aya kue putu dina meja, kakurungan piring. Baju jaka kabaseuhan cai hujan. Anu apal kana kalakuan teh lain kuring wungkul, tapi babaturanna oge. Kuring hayang dahar jeung lauk, tapi ibu mah palai tuang karedok. Lain kuring wungkul ngeresep kalauk mas teh, bapak oge sedepen pisan. Lain manehna wungkul ngeresep ka kuring teh, tapi duurna oge.
balik sekolah teh kasorean. Ikhlas ngajalankeun profesi jeung pagawean. Unggal jalma tangtu hayang boga mata pakasaban bisa ngajamin kana kebutuhan hirupna. Mata pencaharian eta teh rupa-rupa, luyu jeung keahlian jeung cita-cita sewang-sewangan. Kitu deui hidup. Tangtu boga cita-cita hayang jadi jalma nu sukses dina pagawean jeung profesina. Di antara hidup, tangtu aya nu hayang jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi pengusaha, jadi girang serat, jeung sajabana. Kukituna, ngarah cita-citana ka hontal, hidup kudu diajar sing suhud jeung daria. Bedana pagawean jeung profesi teh nyaeta pagawean mah teu ngabutuhkeun keahlian khusus. Biasana unggal jalma oge ngabogaan kagiatan pagawean dina unggal waktu. Pagawean teu salawasna kudu boga kasang tukang pendidikan. Contoh pagawean nyaeta kuli panggul, guru, tukang nyeuseum, jeung saterusna. Ari profesi mah biasana kudu aya keahlian khusus. Salah sahijina kudu lulusan dina bidangna. Contona guru, tentara, polisi, pilot, jeung sajabana. Dina ngalaksanakeun pagawean jeung profesi teh, anu paling penting nama nyaeta sikep tanggung jawab jeung ikhlas dina ngajalankeunana. Sangkan hasilna maksimal jeung nyugemakeun. Rek nuhun wae pagawean jeung profesina, ari ikhlas mah bakal barokah. Pilot, guru, dokter, bidan, tentara. Masinis, perawat, polisi, pengusaha, pramugari. Sinandi mah sari teh sok bari sesepak, rarasaeun keur mengbal. Ucing maladara keur leletak dina wadah runtah. Jadi jalma mah kudu daek tatanya, ngarah teu bodo ka totoloyo. Budak leutik sisiku wae ka indungna, hayang jajan. Pajaya keur kokoret di pipir. Di kebon aya ucing keur kokoet kana tangkal cau. Bu Dewi keur sasapu di buruan. Sena keur sasarap di dapur. Intan keur beberes di kamar. Jaka keur tatamu ka imah Pak RT. Pohon cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa caduk mundur pantrang bulang mun maksud tacan laksana berjuang keur lemah cai lali rabi tu tegang pati tayak basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka.
Kunaon ucing teh ngantuak taek wae kana tangkal. Naha eta preman teh resep pisan tunggal teunggel. Iraha bade coret-coret deui ngedamel grafiti teh mang. Pamana leosna nu bieu pulang pelong wae teh Kang? Naha atuh eta bungbuna sina urat-aret kana baju. Kunaon Doni? Tukal takol wae kana meja. Aya naon Jang luak liuk wae? Aya naon Bu? Jol suraseri sorangan. Kamana Pak? Rasa rusuh pisan. Sabaraha tulang taleng teh Bu? Jenderal Sudirman. Kiai Haji Janal Mustofa. Insinyur Haji Juanda, Raden Dewi Sartika, Raden Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Laksmana Laut R.E. Martadinata, Cut Metia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Ahmad Yani, Indonesia Pusaka, pirang pulo tinggal rumpluk, pirang sagara tinggal rapat, seler-seler mangrupa-rupa, beunghar basa jeung budaya, Nusantara katelahna. Indonesia tanah endah matak betah, parentul ku gunung-gunung, subur makmur toh jinawi. Anjakal tanah pusaka sok loba digunasika, ku jalma-jalma nu biadab. Indonesia tanah pusaka, ku urang kudu dijaga, sangkan jaya salawasna. Hei babaturan hayu orang babarengan, diajar suhud keur nanceurkeun cita-cita. Ulah talangke komo jeung diengke-engke, lamun talangke engkena tuluy ngabangke. Lamun sakola ulah poho mawa buku, alat tulis kumplit ngarahusu diajarna. Mun umaring jem engkena sok diomongeun, urang kudu siap sangkan genah diajarna. Ari diajar ulang tanggung tambuh laku, sing jununan jung sangkan hirup henteu bingung. Mun hirup jucung tangtuna sugema indung, Bapak kitu deui bakal bagja suka bunga. Agul ku payung butut, sami sareng agul ku turunan. Hade tata hade basa,
Sami sareng hade tingkah laku jeung omongan. Kaciwit kulit kabawa daging. Sami sareng kabawa ku batur nyieun kasalahan. Jati kasilih ku junti. Sami sareng anu hade kasilih ku nu goreng. Lodong kosong ngelentrung. Sami sareng jalma anu loba omong elmuna saeutik. Agul ku payung butut. Sami sareng agul ku turunan. Hade tata hade basa. Sami sareng hade tingkah laku jeung omongan. Kaciwit kulit kabawa daging. Sami sareng kabawa ku batur nyieun kasalahan. Ran, urang jangan heula yuk ke kantin. Ah, engke Werid, bisi disisel ku Pak Guru. Kapan keur diajar ayeuna mah? Nya Ran, tapi lapar. Mentai di nu atuh kumaha? Nya sok we ari wani mah. Kuring mah teu wani, sieun bendu Pak Guruna. Pak, Rida sareng Rani yos nyuhunkeun Widi ka pangker. Bade naon Rida kapengker? Badena dapa, Rida lapar. Dekenging waka ka kantin bager, sakedap deui istirahatnya. Apa nuju diajar keneh? Oh, muhun atuh Pak, punten. Tuh nya cek kuring ge naon, ulah kajajan Rida. Pun bapak titik-titik ka Bandung naik kareta. Abdi mah titik-titik ka sakola teh mapah wae. Dani keur titik-titik di warung sangu. Teu lila Pak Guru oge nuturkeun titik-titik di dinya. Rida nanya, "Mulih di mana, Kang?" "Nembe titik-titik di kota Pokna." Basa ibu titik-titik ka bumi, abdi mah nembe titik-titik di sakola. Kuring termasak di titik-titik. Nurutan kamari resep ningal Bu Guru masak di titik-titik.